Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi tanah orang teh tadi keur nonton TV terus teu pararuguh teu puguh-puguh dimules nya auto refleks panggilan alam. Dan kenapa saya mau pacul? Karena saya akan ngadurat guys. Apa itu ngadurat? Ngadurat adalah salah satu tradisi jalma anu jauh ti cai. Kita cukup ngagali logak di suatu titik, pokoknya mah logak nama ulah deet teuing sing rada jero 30 sentian dinu eueuh jalma arek dileuweung di mana we pokoknya mah penting eueuh jalma. Guys, tradisi ngadurat biasa mah tipeuting jeung jalma-jalma jauh ti cai eueuh paciringan jeung teu boga WC, penting teu kuat hayang nyaduk. Jadi beginilah, kita cukup nagog dedegeng teas guys.